Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ejing sadayana Abdi Alif Muhammad Awaludin bade nyiarkeun warta anu viral dina video TikTok ngeunaan remaja ngebrehkeun kritikana ka Gubernur Deddy Mulyadi ngeunaan kabijakan pamisahan di sekolah. Sababaraha rumaja di Bandaraya ngebrehkeun kritikana kana kabijakan Gubernur Deddy Mulyadi. Rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya. Terus Iya. kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda, Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Remaja awewe protes ke Gubernur Deddy Mulyadi gara-gara perpisahan sekolah ditiadakan. Ieu reaksina. Aksi protes anu hiji ieu langsung viral di media sosial. Seorang remaja awewe anu ngaranna Clara nyatakeun kekecewaan ka Gubernur Deddy Mulyadi. Saenggeus keputusan pikeun ngahapuskeun acara perpisahan sekolah keur pelajar di wewengkon Jawa Barat. Aksi Clara ieu langsung narik perhatian netizen jeung jadi bahan obrolan panas di beberapa platform. Rumaja anu nyuarakeun kritik nuntut ka gubernur pikeun hiji micen kabijakan pamisahan sakola, 2 ningkatkeun kualitas atika ku cara anu leuwih efektif, 3 ganengekeun aspirasi murid dina nyieun kaputusan. Kritik rumaja ieu pikeun sorotan masyarakat sarta micu perdebatan ngeunaan kabijakan atika di Bandaraya. Gubernur dipihareup sanggup membanggakan aspirasi murid sarta nyieun kaputusan anu leuwih wijaksana. Abdi Alif Muhammad Awaludin nyuhun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.